Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intun simkuring Ayun Rolnisa, salah sahiji mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung, jurusan Bahasa jeung Sastra Arab, Fakultas Adab jeung Humaniora, semester 3. Dina video ieu simkuring bade ngajelaskeun pakaitan di antara Prabu Siliwangi jeung Makutha Binokasih nu aya di Museum Prabu Gesan Ulun Kabupaten Sumedang. Makutha Binokasih atawa nu ngabogaan ngaran lengkap Makutha Binokasih Sanghyang Pake, ieu mangrupakeun salah sahiji simbol dina paninggalan Pajajaran dina mangsa ibu kota Sunda di Pakuan Pajajaran anu diserang ku pasukan Banten dina taun 1578. Makutha ieu bisa diselamatkeun ku Sayang Hawu, Terong Peot, Kondang Hapa, jeung Danai Nangganan. Makutha ieu dibawa ka Sumedang Larang tur dipasrahkeun ka Prabu Gesan Ulun dina taun 1578 nepi ka 1600 hiji. Dina hareupan bisa ngagantikeun tur neruskeun kaayaan jeung kajayaan Karajaan Sunda. Prabu Gesan Ulun mangrupakeun nanendra Karajaan Sumedang Larang nu bisa ngahijikeun deui karajaan-karajaan handapeun Pajajaran ti Cisadare nepi ka Cipamali. Nu ngaliputi 44 pamimpin rakyat, 26 kandagalante, tur 18 umbul. Pamasrahan Makutha ieu dina tanggal 22 April 1578 ngajadikeun mimiti lahirna Sumedang. Sumedang Larang dinobatkeun jadi penerus Pajajaran. Makutha Binokasih ieu jadi kabanggaan Sumedang tur jadi salah sahiji alesan nu ngajadikeun Sumedang Puseur Budaya Sunda atawa SPPBS ku ayana Makutha Binokasih ieu. Di zaman pamarentahan Bupati Pangeran Surya Kusuma Adinata atawa Pangeran Sugi 1837 nepi ka 1846, Makutha ieu digunakeun keur hiasan mastaka panganten kaluarga Bupati Sumedang. Dina sajarahna, Makutha ieu atas prakarsa Sanghyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357-1370 hiji. Jaya Dewata atawa Sri Baduga Maharaja atawa nu leuwih kasohor Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Sunda Galuh Kawali ka-7 ngahajak mindahkeun karajaan ka Pakuan Pajajaran Bogor keur ngahindar pangislaman. Dina perjalanan saatos ibu kota Pajajaran di Pakuan Bogor diserang ku Banten, Makutha Binokasih dititipkeun di Sumedang Larang.
Makuta ieu disimpenna di gedung pusaka komplek Museum Gersan Ulun, disimpen dina lomari segi 8 ngagunakeun pangaman khusus. Ieu dilakukeun kulantaran mahkota eta mangrupakeun asli pajayaan akhir saacan runtuh. Nepi ka kiwari, mahkota ieu kaasup dina pusaka leluhur Sumedang tur jadi paninggalan Prabu Gesan Ulun 1578 nepi ka 1600 hiji. Mahkota Binokasih jeung Sigir Emas jadi daya tarik pangunjung nu datang ka Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Salian ti Mahkota Binokasih, aya seueur oge objek sajarah anu aya di Museum Prabu Gesan Ulun ieu. Kalebet sapertos anu ditingali sateuacannya nyaeta pedang Ki Mastaka, pedang Ki Dukun, pedang Panunggul Naga, badik curik aul atau duhung, keris naga sastra hiji, keris naga sastra 2, kareta kencana sareng kareta kuda. Eta anu tiasa kuring carioskeun ngeunaan kakaitan antara Prabu Siliwangi sareng Mahkota Binokasih anu dijaga rapih di Museum Prabu Gesan Ulun. Kuring miharep pusaka ieu tiasa ku urang lestarikeun sareng sejarahna. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring dugikeun, hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.